saepi angin. Ayo halusna saepi naon? Saepi pikiran. Ini saya pikiran, eta lahir naon, da urang Sunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mitembian hiji perkara ku Rahman jeung Rahimna Allah. Lamun Rahman jeung Rahimna Allah, eta cai kudu Rahman jeung Rahim ka taneuna. Eta taneuh kudu Rahman jeung Rahim ka caina. Eta cai kudu Rahman jeung Rahim ka panan poena, ka angina dilambangkeun dinu kabudayaan Bali. Taneuhna hideung, caina bodas, panan poena beum, hawana koneng. Wayahna ya nu sejen bisi gambar mah teu kabawa. Disebutlah papat kalimat tunggal, geranga hiji, geura simbiosis maraneh eta makhluk Gusti, kun payakun, ngahiji jadi makhluk, jadi mikroorganisme, jadi ekosistem, jadi mata rantai. Ku lantaran jadi ekosistem, jadi mata rantai, ku ilmu pertanian disebutna organisme. Ku lantaran organisme disebutna sistem pertanian organik. Sistem pertanian organik teh ngawangun organisme nu hiji jeung nu hiji teh silih asa, silih asi, silih asu, silih pikanyaan. Papat kalimat tunggal manunggal aya rohna, kaluar bonteng, kaluar awi, kaluar kacang panjang, kaluar eta teh. Nah kalituna disebutna Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singeun.